Next ya. Terima kasih ayamnya. Pak. Bapak, mau gerakan dia. Oh, Bu. Ada bro. Aya naon? Terima kasih ayam. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Minum sih. Minum. Ayo sih. Kakak jinah di jero mana teh? Diuk. Hei, kenapa tadi mana? Abdi mah bade maling, Pak. Mangnya maling. Ayamna di jero sarung. Eta mah rek merkosa, rek maling. Kakak jinah di imah urang mana teh? Hah? Bagus ya? Aduh. Tekenging kitu. Bu, Pak. Tekenging fitnah siga kitu. Yo. Fitnah teh awon. Teh lebih kejam di pembunuhan. Fitnah kumaha satres buktina siga kitu? Abi mah teu baos, Pak. Teu baos bade merkosa hayam. Ari tadi kenaon? Abi sanes bade merkosa hayam. Tapi bade maling hayam Bapak. Nah, Bapak sudon kitu ka Abi. Awon, Pak, eta teh. Tekenging dibenduk Gusti Allah ge. Bapak tos minta Abi bade merkosa hayam Bapak, hayam Ibu. Abi mah saukur bade maling, Pak. Sanes bade merkosa. Lain naon nyabunya? Lamun ieu terjadi perjinahan di dieu, lain naon urang duaan ka babawana, bahaya ieu. Teu maos. Lain teh rumah sa geus puguh eta hendak jero sarung. Tah saksina ge pamajikan. Oh, bener. Pak, Abi mah bade diriungkeun ka desa, bade di kantor polisi, bade dicanda ka dieu ge mangga. Geus ari kieu mah. Ku urang nyabu urang bawa we ka desa era mah. Bener, bawa we bawa. Mangga wae, Pak. Abi mah teu maos. Oh, bener rumah sa. Nah, aya hadit tip ka dieu. Enaon ieu tuh? Iya si bapak gagal merkosa ayam urang. Enaon ieu ribut ieu? Kieu Pak Hansip. Tadi teh pun bojo nuju ka tukang. Tah, kapragu ku kotakan. Si hoeng teh aya si abah ieu erek merkosa hayam nyabu. Teu maos, Pak Hansip. Abi mah teu maos bade merkosa hayam. Abi ge uninga, Pak Hansip. Yo, ngaranna merkosa alias jinah. Eta, aduh, wereun sakampung ieu teh bakal sial 44 suhunan. Teu masa Abi mah Kang. Teteh. Pak Hansip. Lainnya bener gitu. Leres satu Pak Hansip. Ya, elek Abi nu nyeri hate Pak Hansip bayangkeun. Abi keukeuh dipitnah pada merkosa hayam. Bayangkeun ku Pak Hansip. Kieu ge sanajan Abi duda Pak Hansip. Kieu heulaanan ku merkosa hayam mah. Nyeri hate Pak Hansip. Coba cariosan. Ieu nu gaduh hayam ieu. Tong gitu Bapak, Ibu. Ieu dosa ari fitnah teh. Bayangkeun ku Ibu, rek teu nyeri hateun kumaha si Akang ieu. Ayeuna dipitnah perkosa. Sidik-sidik si Akang ieu marek maling. Tong gitu dosa omat ieu. Nyeri Pak Hansip Abi teh. Teteh nyeri di pipitah merkosa tadi. Mana sebab kali jadi dosa. Kuku mana mek merkosa padahal Abi saukur bade maling. Nah, eta teh dosa teu meunang atuh. Ini pisan Pak Hansip. Abi nyeri hate. Di pipitah bade merkosa hayam. Jantana kumaha tuh Pak Hansip di saena? Atos kieu aya nama. Cik bener ngeuli hayamna. Bener hayam euy. Tos kieu ameh ka bapa sareng ka ibu henteu janten dosa. Tos we hayam mah cenah ku Akang. Yeuh, ayeuna mah kieu. Ngan omat engke ieu sampai ka ngenogan. Noganana tes DNA ku Akang. Buktosna cenah ka dieu. Meh beres sadayana. Meh Akang teh janten dosa. Akang oge teh dipitnah. Nya, jadi kudu jelas. Oh, jantan Abi teh ieu hayam teh dicanda ku Abi. Canak we ku Akang. Tapi kandogan. Tapi kanogan. Tapi kamegar anakan. Kamagar anakan. Anaknya tes DNA. Tes DNA. Terus laporan dicanda ka dieu. Cenah ka dieu ameh rengse sadayana. Meh Bade positif negatifna yen ieu teh Abi kabukti henteu gitu merkosa. Meh teh jadi dosa. Akang jeung ibu teu jadi dosa, si Akang ieu oge meureun teu jadi dipitnah. Nya. Uhun gitu. Oh, saya mah kitu we heula. Canak we bahaya mah ku Akang, nya. Uhun siap. Apa, Bu? Abi masih ramelan di desa lah, nya. Sok tos kitu teh Abi mah, nya. Atur nuhun Pak Hansip. Nya. Mangga. Kang, teteh. Nah, ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, iya.